Bismillahirrohmanirrohim. As-salisu ari anu katiluna goslul yadaini eta ngumbah leungeun dua ma'al mirfaqoini sarta sikuna dua nana wama jeung perkara alaihima anu aya dina itu yadaen. Ar-rabi'u ari anu kaopatna mashur ro'si eta ngusap sirah au ba'dihi atawa sawarehna sirah walau sya'rotan sanajan buuk salamar. Wah aya langkungna ieu fi haddihi dina atanapi anu aya dina watesna sirah. Al khamisu ari anu kalimana goslur rijlaini eta ngumbah suku dua ma'al ka'baini sarta mumuncangan dua nana au mashul khoffi atawa ngusap sapatu idza kamulat di mana sampurna naon syurutuhu pirang-pirang syaratna khoffi atanapi sapatu khoffi. As-sadisu ari anu kagenepna at-tartibu eta tartib hakada sakumaha kitu sakumaha antos kauninga. Bismillahirrohmanirrohim. Dina ieu pasal masih netelakeun syaratna salat anu nomor kahiji nyaeta kedah suci tina hadas alit sareng hadas ageng. Kanggo ngaleungitkeun hadas alit nyaeta ku ngalangkungan wudu. Anu padamelan wudu sakumaha anu kantos kauninga oge tos kalangkung nyaeta aya genap. Kahijina niat susuci dina hate, nomor kaduana ngumbah rarai kalayan sakabehna eta rarai sehingga perkara anu aya atanapi anu jadi dina rarai sapertikeun mana janggot godeg kitu nya eta kedah kawasu kulitna jeroeun janggot sareng godeg teh kajabi godegna atanapi janggotna anu kandel maka eta mah cekap ngusap luarna godegna wungkul atanapi luar janggotna wungkul teu sawios teu dugi kana kulitna anu aya dina lebeteun godeg sareng janggot upami nu kanel. Upami nu ipis mah tetap wajib kedah walatra atanapi kedah dugi cai kana kulit dapurna eta janggot sareng godeg. Salajengna as-salisu ari anu katiluna goslul yadaini eta ngumbah dua panangan ma'al mirfaqoini sarta sikuna dua nana sakumalah tos kauninga ieu mah semet siku utamina dugikeun kana ieu dugikeun kana naon namina teh luhureun siku teh luhurna hilap deui namanya teh lah naon ototna teh naon namina teh naon tanya poho tangan lah poho tangan kunaon atuh hilap-hilap teuing kitu nya
Nyelap ting ngalangkungan siku we kitu nya sina ngalangkungan siku. Wa ma alaiha jeung perkara anu aya dina eta dua panangan hatosna jajadian bilih aya anu janten dina dua panangan sapertikeun mana bulu maka wajib buluna eta kawasu atanapi sok aya dina dua panangan daging jadi saumpamakan di ngamai saalit nu ngamai eta wajib kawasuh itunya anu jadi dina dua panangan eta maka wajib kawalatraan ku cai abdas. Ar-rabi'u ari anu kaopatna mashuro si eta ngusap mastaka. Itu ngusap diusap mastaka berarti mashuro si upami kecap mashuro si ngusap mastaka sadayana. Au ba'dihi atawa sapalihna mastaka sebahagian mastaka malihan mah walau sya'rotan sanajan buuk salambar katanya abi urang teh memakan alim baseuh kitanya mastaka teh lebar atau nepi kopiah beli ka basen sok sanaos buuk salambar nu diwasuhna abdas eta sah saur di dieu mah saur di dieu walau sya'rotan sanajan buuk salamar tapi syarat pihadihi eta ramutna teh anu aya dina patokan mastaka janten teu kenging anu kaluar tina mastaka teu kenging anu ngamai ka dieu teu kenging tos ngalangkungan tak-tak kitu nya anu aya dina mastaka we di dieu bade ti gigir bade ti pengker bade ti payun salamar mangga sah-sah wae eta abdasna numutkeun dina kitab Sulamut Taufik aya langkungna dina kitab Sapinah walau sya'rotan. Al-khamisu ari anu kalimakna goslu rizlaini eta ngumbah sampean dua emut kita pepeteuyan ngaranna kitu emut kena pete tapi kena pepeteuyan tapi kena pepeteuyan gitu apa Al-khamisu ari anu kalimana gosrul ijlaini eta ngumbah sampean dua ma'al ka'baini sarta mumuncangan dua nana mumuncangan utamina dugi kana pertengahan betis ulah pas mumuncangan teuing kitu nya margi diantawisna eta padamelan para nabi ao mashul khopi atawa ngusap sapatu tuh aya di mana-mana orang abdas lajeng orang teh nganggo sapatu alim non ngudar sapatu mangka tiasa mashul khopi diusap sapatu wungkul gitunya diusap sapatu wungkul tapi idza kamulat di mana-mana sampurna naon syurutuhu pirang-pirang syaratna ieu sapatu aya khusus persyaratanana di mana-mana abdas nalika ngumbah dua sampean di kumbahna sapatuna aya syarat-syarat anu khusus anu tercatat dina kitab Bajuri manawi henteu lepat kalangan Ibnu Hajar dina kitab Bajuri anu seueurna 2 jilid sami-sami Quran ageng anu 30 jujan 2 jilid gitu. Eta kanggo memperdalam tata cara syarat-syarat ngusap sapatu nya diantawisna hiji sapatuna anu buni itu diantawisna nomor kaduana sapatuna oge suci gitunya nomor katiluna diantawisna teh nyaeta ketika aya madorot gitu nyurang teh aduh rusuh gitu nya ayeuna bade abdas ngawasuh heula muka heula sapatu kantana nu talina aja kalah lila tadi antawisna eta syarat-syaratna khopin syarat-syaratna ngusap sapatu aya-aya di anu senes-senesna deui asadisu ari anu kagenepna
fardu wudu teh nyaeta at-tartibu tartib hakada nya kitu teh nyaeta tartib teh kedah merele 1 2 3 4 5 genep dan da ieu mah globalna wungkul urang mah ngaosna geus para ahli wungkul kitu nya teh kedah salama itu ieuna parantos padah uninga. Jadi kesimpulanna nama fardu wudu aya genep kitunya anu sehingga aya langkungna dina kitab ieu mah nalika ngusap mastaka cekap ku buuk salamar oge dina nalika urang ngumbah dua sampean nalika urang nganggo sapatu tiasa wae diusap sapatuna dengan catatan syarat-syarat nganggo sapatuna parantos kauningan. Shadaqallahul